Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari teh hiji pasal. Al-iftaru ari buka puasa di Ramadan, di bulan Ramadan, arba'atu anwa'in, eta aya 4 macam. Wajibun aya nu wajib, kama fil haidi, sapertos dinu haid, wan nupasai, sareng anu nipas. Wajaizun, sareng aya anu wenang, kama fil musafiri, sapertos dinu musafir. Wal maridi, sareng nu teu damang. Wala sareng henteu wajib, sareng henteu wenang, kama fil majnuni, sapertos dinu gila. Wa muharramun, sareng aya nu diharamkeun, kaman sapertos jalmi akhara, anu ngahirkeun man qada Ramadana, kana ngodoan Ramadan, ma'a tamakkunihi, sarta mungkina qada, hatta doko, sehingga sempit naon al waktu, waktuna, anhu tina qada. Ieu pasal netelakeun tentang berbuka puasa dina bulan Ramadan. Al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in. Ari berbuka puasa di bulan Ramadan eta aya 4 macam. Anu kahiji wajibun, kama fil haidi wan nupasai. Kahiji wajib buka puasa, wajib kudunya, kudu ieu mah buka puasa teh sapertos di istri atau wewe anu haid sareng anu nipas. Wayahna tah masing kaayaanana abdi mah misalna lah kuat, tapi tetap kudu dibatalkeun eta mah, jadi kudu buka we eta mah. Nu kaduana wajaizun, kama fil musafiri wal maridi. Nu kaduana mah kenging, nya wenang kenging, sapertos dinu musafir, perjalanan jauh itunya, misalna nu mudik itunya, mudik tebih itu, misalna di Jakarta ke Surabaya gitu, tapi ke urang itu di Tasik ke Jakarta perjalanan tak kenging deh teh. Kumaha menek puasa nyawan tasumu mah khairul lakum, puasa melalui halus di kenaranjen. Nya kitu dia teu damang oge kenging misalna teu kuat kitunya, bahkan kudu nuang obat, eta kenging lah tuh hukumna teh kenging. Kumaha lamun moal nya teu nanaon.
Wala aya deui wajib henteu, wenang ge henteu. Henteu. Eta mah arek buka jeung teu buka teh sarua wae lah. Terserah gitu. Kama fil majnuni saperti dinu gelo itu. Nah, jadi lamun aya jelema gelo itu tong digeunggeureukkeun misalna teu puasa da ngaranna gila nya. Tanu gelo mah jadi henteu kataklifnya, henteu terbebani. Arek puasa jeung teu puasa teh nya terserah we eta mah. Anu kaopatna mah wa muharramun kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta daqal waqtu anhu. Nu kaopat mah haram hukumna teh buka puasa teh sapertos jalmi anu ngahirkeun ngodoan Ramadan. Nu matak lamun ngodoan Ramadan teh ulah dingkengke gitu, kudu segera. Sarta ngamungkinkeun waktu keur qada teh sabenerna mah pikeun manehna dugi akhirna teh rupak sempit waktu tehnya. Tah itu jadi haram eta mah hukumna. Wallahu a'lam bishawab.